kosong mah. Lamun hirup geus 3 kosong bahaya. Hiji hirup mah ulah kosong beuteung kah. Nu kadua ulah kosong kantong, nu katilu ulah kosong iman. Mak kosong beuteung, kakak kosong beuteung. Bahaya teu mah. Kosong beuteung nyebabkeun teu boga tanah. Teu boga tanah gak mata ka urang dieu memeh digawe, memeh makaya, memeh naon, utamakeun sarapan ulah sok mudah-mudahan harapan. Benar. Sebab sarapan itu lebih nikmat daripada harapan. Harapan macan tubuh berhasil. Budak-budak pagawean ke sarapan acan asup angin duduk modal. Sareatna mungguhing kusabab teu dieusian beuteung nak kurang beuteung kurang eusi, beuteung kosong nyebabkeun urang teh leuleus ka boga tanaga. Kosong